Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Darawin akan menjelaskan puasa pasal kahiji syarat sah puasa. Syarat sah puasa opat perkarana, hiji Islam jalmana anu puasana. Syarat sah puasa teh aya opat kabehna. Mohon. Anu hiji nama jalmina teh kudu Islam. Eta teh. Jalmana teh anu puasana teh kudu Islam. Mohon. Dua boga akal sanajan can baleg na. Dua kudu gaduh akal kos pinter gitunya. Akal teh. Kos ODGJ tuhnya. Teu gaduh akal geuning kitu sok diliaran keluar ka ditu. Padahal teu gaduh akal namina teh. Eta teh. Tilu suci tina saumpana henna. Cara nipas ngajulu jeung kaluarna tah nu kitu puasa diharamkeunana. Anu katilu sucina tina saumpama henna cara nipas ngajulu jeung kaluarna tah nu kitu puasa diharamkeunana malah madoraka puasa lamun head. Ya. Mohon. Kaopat puasana ngayakinkeun kana poena nampa di puasaan. Atuheun teu sah eta poe lebaran, poe ta serek 30 bulan Ramadan. Kaopatna puasa ngayakinkeun kana poe nampa di puasaan. Mohon. Terus puasa biasa nama bulan-bulan. Atuh henteu sah eta poe lebaranana. Poe tasrek 30 bulan Ramadan. Eta teh. Poe tasrek atuh henteu. Terus pasal kedua syarat wajib puasa. Seungit naon ya? Syarat wajib puasa 5 perkara. Hiji Islam, 2 kataklif. Katilu Cenah ka mangheula teh al. jalmana pikadugaeun henteu wajib pikeun jalma anu pikun. Kaopat jalma sehat dina badana. 5 jalmana teu lelempangan. Pasal kedua syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa 5 perkara. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa 5 perkara. Mohon. Hiji Islam. Mohon. Jalminageun syarat wajib Islam. 2 kataklif katara atu kadugaeun. Katara katiluna jalmana pikadugaeun. Henteu wajib pikeun jalma anu pikun atuh anu wajib puasa teh jalmina anu pikadugaeun cekeng anu pikun kos hilap-hilap waen. Hese dados kitu mah nya. Mohon dadah dah. Mohon. Kaopat jalma sehat dina badana sami kos nu katiluna ieu mah. 5 cicing jalmana teu lelempangan. Mohon. Teman teu jalmana teu cicing teu lelempangan. Eta teh nya. Nya eta teh. Terus Rukun puasa. Rukun puasa 3 perkarana. Hiji niati penting saban